Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui pamiasa dina nadaga midangkeun dongeng Sunda. Adun judulna Munjung Kaberit. Atanapi dedemit Gunung Warangas. Urang teraskeun hanca anu dinten kamari katunda. Nyarioskeun kumaha tah nuju milarian nuju milarian mangronyok kitu tah nya kumaha tah salajengna urang Bandungan wae ku sadayana sok atuh mangga kaparayun sadayana prung Pendarat manggari kapigatuan Cina mangsa medakin kaya alam tiburan di lembur luhur atau di lemburna abah lemud khususna kamaronyok nu kabijakin leungit lonya kumaha atuh para wargi tekah paripolah Pak Tua Kampung Sabatur-batur dina raga milarian mangronyok anu leungit langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kayaan alam tiburan dina ujaring ieu carita. Manuk recep di sarada patembalan jeung prabaturna mapaesan alam berang harita di lembur luhur. Sedengkeun Patua Kampung katut abah lemud nya kitu deui balad-baladna. Ngaleutkeun keuing ngabaleut embat-embat nyatang pinang muruk ka sawah duk maluruh kaayaan mangronyok. Malah harita geus tarepi ka sawah. Terus di dinya ngariung deui ngawaskeun pare anu geus beak jiga urut dibuat. Jep sarea jarempe panon melong deui ka tengah kotakan sawah ari manuk piit rabeng haliberan berjing recep di sarada kaayaan di sawah teh mata ketir sabab parena barota kabeh loba anu geus pejeet beak ku beurit nu ayaan keneh teh ngan sisina we wungkul kitu gerigil ningali bandana kitu pok abah lemud harita bajua kumaha ieu niangannya mangronyok cicik atuh geura atur ieu jaman sakieu ngalidak ngagunakeun sina nalayangan tapakna sugani aya lacakna nu kat ngecelakeun ngeunaan leungitna mangronyok cek bah lemud mimitian ngomong ari panon mah melong we ka sawah anu geus teu aya parean jalamina mah teu matak bunga kana hate kieu bah ieu jamar dibagi opat ku sim kuring sina ngalider neangan lalatanana susuganan aya tapak nu nyurigakeun nah ka mana dibawana mangronyok teh ari abah mah teu kudu milu neangan tapi ulah waka balik ka lembur deui cicing we di dieu keur tambah lapar mah parentah we bujang abah sina nyokot kejo sing loba sakalian mawa canutna keur nu baralik neangan bisi capeun tak kitu we na abah ceuk Pak Tua Kampung teu eulum-eulum ngomongna teh wani pisan atuh abah lemud ge teu wani nolak manehna ngarasa era da loba jalma kapaksa satuju bae nya tu aya kitu mah Pak Tua bae geura atur sing bener moga-moga we aya gunana ceuk Pak Tua Kampung terus paparentah ka anak buahna nu aya di dinya dibagi opat terus dipepelingan sangkan maluruh mangronyok anu leungit kabeh kudu boga rasa tanggung jawab cenah sabab najan kumaha bae oge kanyataanana mangronyok teh baladna keneh atuh buyak jalma-jalma teh bubar arindit kaunggal madhab meuli rabul mari luneangan mangronyok malah dak dimadahkan jual urang lembur Cilangkap ge berjeun nanyakeun atuh terus we mari luneangan anu indit beuki loba bae batur mah nareangan ka malemud sedengkeun bah lembud mah teu ngilu indit manehna ngajen tulis saung berjeun ngalamun we panon mah melong kana kotakan sawah anu matak baluas sabab da kamarina mah parena teh kanawa jeung harerang matak bakat ku beuneur harita mah ngan tinggal jaramina tinggal waasna geus beak dihakanan ku sakadang beurit nampo kitu abah lemud leng mikir anteng pisan sabab kajadian kitu teh teu kahartieun ku manehna mah lain aing geus ulah sancaun jadi pacani tapi kakara ayeuna manggih kajadian sabakieu
Aing teh minang nampo paren dihakan ku beurit tapi ari nemur distiga kieu maka kala ayeuna aing. Jeung di aing heranna ka sabaraha juta beuritna bisa meakeun paresa kieu lobana. Nah kamarana mantogna dan sasiwolok. Lantaran liang nama teroba kitu. Matak dieur mikiranana apan aing mah teu munjung ka beurit. Tapi na pare aing bea ku beurit. Jeung ngarti eta beurit nu dihakan ti anu geus koning. Aduh. Macak katurangan, mayuh. Iqbal lamun mikir barjeng aja jentul. Tapi tingarti kena eta kajadian ay sabab ti ka hati kupikir ti kahonta ku akal. Eta kajadian teh aneh nak kabina-bina najan nya oge keur loba beurit. Da nu sejen mah teh kitu-kitu teuing. Ngan anu geus koneng parena memang kakara anu bahala mudung teuing. Da anu sejen mah kakara rampak atawa bener hejo. Sawareh magis tarungkul koneng punduk. Nepikeun kaburit abah lamun ngajentul we di saung jiga nu kaedanan nu kupakaya. Teu inget kadahar, teu inget kala mandi. Gawena teh ngahulang jiga nu kutenung. Ari anakna mah geus dibawa balik ku si kampleng da bisi lila di sawah. Da jeung nyana. Kira wanci tunggang gunung teh masih keneh aya di sawah. Ari nu neangan can aya nu balik, teuing kamarana neanganana. Da anu kanyahoan. Sanggeus nepi wanci kana sariak layung. Kakara ayo datang horeng teh patua kampung. Balikna sorangan we sabab anu lobana mah ngareangan keneh cenah. Tapi aya oge nu geus balik. Barang sog ka saung patua kampung kaget. Horeng abah lamun teh ngajentul bae. Di barang indit di dinya ayeuna geus datang deui masih keneh di dinya. Seleuneu disampeurkeun ku patua kampung geek diuk dina batu deukeut tihang pok harita. Teh lalabang teh lalatanana abah. Daya tapak-tapakna pisan. Tanda-tanda nyurigakeun ta ayeuna kumaha cek piran abah. Teuing atuh patua. Abah mah kita dina hoyong we. Da teu inget kena perkara mangronyok. Tapi mikiran sakadang beurit anu geus diheulaan ngalaan pare abah. Rek we pikir atuh kujang tuana kasabaraha juta beuritna make bisa meakeun paresa kieu lobana. Jeung di kamana kalaburna cai ti beurang. Apan eueuh liangan di dieu mah ngan saukur hiji dua tina sagalang. Tapi na beurit loba-loba teuing pan teu kaharti kupikir teh kahanta ku akal patua. Tepung ku abah mah. Keun bae atuh perkara beurit mah teu naweh heula sagedeung. Sabab nu pentingna mah abah uruskeun papadaning manusa heula. Nyawa jelema teh atuh leuwih mahal hargana lamun dibandingkeun jeung pare atawa sawah. Tapi nah, abah memikiran bae barang pribadi geuningan. Cik patua kampung jiga nu kurang panuju. Sabab kamang ronyok teh nganggap enteng bae cenah si abah. Estunun eueuh pisan perhatianana. Tapi bah lamun memang geus kaliput ku harta banda. Mua kapangaruhan ku ucapan sakitu tetap hatena mah nyangken leuwih mika cinta kana harta banda. Anu jadi cocokanana. Coba kamikiran nu batur Siapa nu penting mah beli kuring geus ruksak patua. Saya geus yakin gede pisan rugina perkara mangronyok apan geus aya nu neangan. Nya batur sakitu lobana. Barangna denge omongan kitu patua geuneuh beungeutna kalawan lebab omong deui. Kan celing ini tinggalkeun bah lamun. Teu ngarep deui. Hatena ngentab panas asa disapirakeun ku abah lamun teh. Sarta mangkarunyakeun ka mangronyok anu teu kanyahoan nasibna. Malahan mah tapak-tapakna acan. Patua kampung terus baik balik mapai galengan sawah bari jeung jamotro. Lantaran abek ka abah lamun. Tapi barang tepi ka sisi belah kidul rengena eureun heula. Sabab manggih hiji galengan anu ledung. Sarta pare loba anu rebah jiga urut di galai jalam. Malahan mah aya keneh tapak suku anu nyeblok. Leng patua kampung ngahulang. Terus luak liuk tetela. Ti saung bah lamun mah geus jauh. Jiga urut gelut ieu mah yeuh. Tapi nabat ngaruksak kana pare ti beubeut kana pare meureun. Da meuli rebah kieu ye cicik urang taliti sing api ku aing. Aya sabaraha rupa tapakna yeuh. Jeung deui sugan-sugane aya barang nu tinggalkeun. Biasana lamun urut gelut masok aya anu murag, muga-muga we aya pituduh. Kumaha we carana mah ya Allah Gusti, sabab nisim abdi teh tegaduh tujuan awon, seni ijabah doa abdi ya Allah.
Cek Pak tua kampung berjeng ngalingakin keayaan dirinya apik pisan. Breh di sisi galang aya nu rada hideung semua herang. Uluh, tebeg Pak tua kampung ngarenjang. Terus eta barang disirikeun, malahan mali sampeurkeun alaunan. Ari breh teh dompet bako atuh gancang dicokot sarta dititenan eusina. Dompet bako jeung daun kawung nangan panekerna eueuh yeuh. Jigana mah nu mangronyok beli teh sabab yakin manehna mah jalma leutik, nu dia dompet teh tara aya surutu atawa warning, paling ge bako sebul, cik urang tarik teh deui ka sejen. Sugan-sugane aya tanda nu alus. Cek Pak tua kampung kukulebekan deui di dinya. Niangan barang sejenna nu sakira bisa dipake bukti. Tilila katempo ayana gugulapan katojo ku cahaya layung. Buru-buru disampeurkeun najan rada ka tengah kotakan ge teu burung kapanggih. Ana breh teh berdompet tok anu leutik bogana mangronyok. Atuh meuli bungaheun patua kampung teh. Eta bedog geuwak dibawa sarta sep diselapkeun kana beubeurna. Gedig patua leumpang bau rusuh ngajugjug ka lembur Cilangkap. Ngahajadek nepungan pamajikan mangronyok nu katelah biru hati. Tinggalkeun ku salakina. Bari jeung leumpang teh patua kampung ngeceuwih ngomong sorangan. Alhamdulillah. Aya larat dan ieu sugan-sugane ieu dompet jeung badog teh anu mangronyok. Tangtu saterusna mah bakal bisa ditangtukeun nah maot atawa kumaha mangronyok teh. Da yakin aya nu bawangan samemehna gelut heula karunya teuing mangronyok nah atuh make daek digawe di sawah Silmud. Da kitu patuh Silmud mah kalakuana teu parok jeung batur matak beunghar ge daladang teu uni eta mah. Lain menang hasil tina halal hayang teuing aya nu ngawarah tamang kulo kitu. Ulah kajongjonan teuingnya jalan alu ngaco. Keun mang, rek dibelaan ku simkuring sugan jeung sugan bisa katrungan keneh ieu bedog jeung dompet bakal jadi hiji bukti kana nasib mangronyok. Cek bapak tua kampung. Bari jeung nong toyo leumpang beuki gancang. Lantaran kaayaan alam beukireup-reupan. Hawat diismnikeun kanyecep angin ngahiliwir matak tiris. Surah bangkong di sawah geus reang tonggeret masih kene aya wisada. Ari lalai tingkalayan di Jomantara. Patua kampung harta lumampah sosoranganan ngagedig muru ka lembur Cilangkap. Heulila antarana lalampahan patua kampung tepi kasih selembur Cilangkap terus mapai jalan terobosan. Maksudna mah ngarah tereh tepi ka imahna biru hati. Atuh terila di jalan tes rogue anjong. Barang tepi kimni bungaheun pisan patua kampung teh. Sabab panto imah biru hati engam. Di jero ketempo caang sarta aya jalma limaan ngalaki wungkul. Ngarayung ka biru hati anu keureuh ngabuih ngomong. Si horeng mana horeng. Patua kampung lembur Cilangkap keur nanya ka biru hati. Lantaran ngadenge beja ngeunaan kajadian tadi. Malah di dinya teh aya Pak RT jeung Bapak Lebe ditambah ku kolot duaan aki-aki nu jag-jagkeun. Patua kampung lebug luhur harita uluk salam. Punten nun, ieu kuring lebug luhur yeuh. Mangga itu karabat ulah saasa da dujung ngariung. Cek Bapak Lebe rikat ngajawab cep patua kampung nu keur ngabuih ngomong jempe. Malah anu sejen oge jarempe harita teh. Sok patua kampung ti lembur luhur teh asup. Gek diuk berjeng manggut kasarea. Atuh bungaheun anu araya di dinya teh. Hari sabab geus sila ngarap-ngarap pada tangan patua kampung lembur luhur. Alhamdulillah. Buru-buru datang geuningan patua lembur luhur. Kumaha mangronyok teh patua geus aya lalatanana atawa acan hampura we. Kuring jeung baturan teu bisa mengabantu. Jabongan teu dibejaan ku patua. Jeung ngadeui tadi teh keur nyara bajauh ayeuna kakara bisa nepungan ka biru hati. Kumaha hasilna teh patua? Ceuk Bapak Lebe lembur Cilangkap bangun teh sabar. Hayang geura nyaho kana beja dibawa ku patua kampung lembur luhur. Malah nu sejen ge maralong. Sarua hayang geura ngadenge beja. Samohon patua kumaha kapenakpun lanceuk teh. Kieu Pak Lebe kitu deui ka patua kampung anu di dieu.
Simkuring teh kakarambulang tah jangan laratan Mang Ronyok namun teka penak mimiti nama sabab kelah ngider kanu jauh tapi aya kejadian kieu ye barabat eta patua kampung lembur luhur teh ngabuih ngomongkeun pangalamanana malah kayaan di sawah ge dibejakeun kitu disikep bah lembur dina mangsa harita ku patua kampung lembur luhur diterangkeun kabeh sanggih cacap ngomong ku siwa ngaluarkeun dompet menang panimu teh malah bedog oge dicabut terus digolerkeun dina samak sahilai pok ngomong deui patua kampung teh ta ieu dompetna ieu bedogna ayeuna simkuring teh nanya kabil hati nah ieu teh benar dompet bako nu Mang Ronyok kitu deui bedogna ieu datang tuari bilu hati mah apa nya anak anu Kang Ronyok teh patua da dompet bako eta mah apa kuring oge da pugu unggal poe esok di sang hareupan bae lamun keur ngobrol jeung Mang Ronyok Kang Ronyok bedogna ge apa da sok dipake mulahan suluk ku kuring tapi mana aya salaki kuringna atuh ka mana sabenerna ih nyeta teu pugu ari jelema nama bi ieu we urang pada mikiran lah na ka mana nu sabenerna Mang Ronyok teh lantaran yakin samehna teh gelut heula ieu tangtu aya mawa ngan kuring teh bisa mastikeun nah jeung saha gelutna teh jeung deui teuing ka mana inditna ceuk patua kampung lembur luhur ngomongna bari pepeta ari nu sejen mah jarempe bari jeung mikir panon melong kana bedog jeung dompet bako bogana Mang Ronyok nu ngagoler ari di luar kadenge suara jangkrik jeung gaang menereang di kajauhan kadenge suara anjing anu ngagonggong rada lila anu ngariung teh lantaran anu pikiran rada hese di mata kahati kupikir da puguh teu nyaksian kajadianana malahan mate nyaho kana kaayaan di sawah kakara cek beja wungkul tapi ari akhirna mah bapalebe ngagitian deui ngomong kieu meureuy nya euy Yang Ronyok teh moal burung aya nu mawa ku jalma atawa siluman ngan kulantaran maneh nyambung di bawah sama mehna teh ngalawan heula. Tah ayeuna mah urang tanyakeun bae ka biru hati, naha tuang ceroget teh boga musuh tawah henteu. Jeung deui kumaha ti samehna kungsi pasea tawah henteu cik. Dongengkeun we sing kaharati jeung ulah asa-asabi ngadah puguh mikiranana ieu. Teh aya musuh pun lanceuk mah palbe. Marihan mah teu kungsi aya pasea. Ngan kungsi oge pasea jeung abdi lain merebutkeun anu teu parugu tapi ngan sakadar perebut aturan. Anu teu kungsi jadi panjang, marihan mah jadi mikir Kang Ronyok teh, jadi sadar kana kasalahanana. Nu akhirna maksakeun maneh minta pagawean ka Abah Lemud urang lembur luhur. Da cenah mah sobatna, tapi tah kieu kajadianana teh ning. Da samehna ge kungsi paraya omong jeung Abah Lemud teh. Syukur atuh. Jayena kumaha ceuk pamikir patua di lembur luhur, nah teu boga curiga ka Abah Lemud. Lantaran Abah Lemud teh geuning geus kanyahoan kalakuanana kurang hade jeung teu campur jeung loba. Simkuring oge curiga palbe. Tapi can aya buktos anu yakin nah Mang Ronyok teh diwadahkeun ku manehna atawa henteu. Sabab memang hal ieu teh matak bingung mikiranana palbe. Sabab bareng jeung beakna pare di sawah bisi kurang percaya mah tareange geura sawah 8 kotak gede beak parena kabeh. Menikeun ka bersih jika tapak dibuat teh. Aya. Tapi urut beurit ieu mah. Da beda katempuna ge jadi kuring mah can bisa nangtukeun ieu teh perbe. Wah bingung atuh patua. Kudu kumaha mikiranana tapi kumaha ari ceuk pamanggih Pak RT ye. Saha kira-kirana nu mau Mang Ronyok teh Pak RT? Ceuk perbe nanya ka Pak RT satempat nu ngahulang jika nu bingung. Mau harita Pak RT. Tetiasa ngawal ari mah bapak bingung mikiran lagi asa teh kahartos pisan eta mah manggawe nyangakeun ka bapak lebih sareng patua nah kedah kumaha saena abi mah bade ngantosan parentah bae ka ngondurungan ka Bapak Ronyok mung tiasa ngabantu ku tenaga wungkul ari ngeunaan emutan mah mintu simkuring teh ceuk Pak RT terang-terangan nyebut teu nyaho da puguh teu matak pikahartieun.
Aja bingung ya kudu kumaha, ada cicik kumaha di pamadegan akipilan. Manawi we sareng manawi ai sepuh mati asangnya mutu langkung panjang. Da geuning nu ngaora mangan ukur jentuna wungkul yo. Ceuk bapa lebe berjeuneutup ka akipilan jiga anu ngandung harapan. Susuganan cenah ai kolot mah bisa nerangkeun kalawan jelas. Nu tanya mikir harita teh. Lantaran ai kolot mah teu gagabal rek jawab teh. Tara leuwir pikir bahawara biwir, tapi sok basa balikna. Nyatana mikir heula kakara ngomong. Sanggeus kawilang tenang pok akipilan harita. Kieu teh jang lebenya kitu di kasa kabeh we ye nya. Sumun. Naon? Kieu pamikiran aki mah nu bodoh. Jiga nya bae jang ranyok teh lain dibawa ku jelema biasa yo. Tapi aya bangsa lembut atawa nu goib nu mawa ka manehna. Nu margina teh. Aki Sababna mah kieu jang lebenya pangna aki wani ngomong kitu teh. Baheula waktu aki keur ngora kungsi aya kajadian nu ampir sarua yeung kieu. Oh kitu nya. Henteu aya sarua pisan make tangan ukur ampir nya. Lajeng kumaha ki? Ari anu ngaramanana teh lain batur tapi paman aki keneh anjeunna teh tumbuh pare di sawah. Da sarua jeung zaman kiwari keur mujeuhna loba beulit. Dah hari teh anjeunna ge kitu ngintip kekayaan pucing. Barang geus pucing pisan nu datang ka sawah teh lain beulit tapi mangrupa jelema. Ari isukna di tiang ka sawah teh tera pare teh bea ku beulit. Da tandana sarua jeung anu biasa lamun ku beulit. Oh gitu. Nya tah. Ari harita mah jang lebe oge jang RT jeung jang tua. Anjeunnya henteu leungit da bisa balik ka lemurnya. Ngabuih ngomong ka batur. Tapi eueuh nu percaya. Malah sebut bage mantun cenah ku batur teh. Cenah mah kamarina anteuing ngabohong teh cenah. Tapi ari aki mah yakin kana benerna. Da paman aki ge nepikeun kasusumpahan ka aki ge. Malah ka kulawarga aki nu sijeuna ge kitu ngan ai batur mah tetep henteu percayaeun. Tah, bisi aya kajadian model baheula kitu, aki teh rada hariwang sok sieun mangronyok ge ngalawan ka makhluk demit nu ngarupakeun jelema. Nu akhirna gelut sarta ere terus dibawa kabur ka nagara siluman. Tah, kitu kasih aki teh jang lebe. Tapi lainnya siona nih mah yo demi Allahna ge da kakara kahariwang bisi aya kejadian kitu. Da baheula paman aki ge kitu prakwe palikiran ku sarea. Nya kudu kumaha kaputusanana yo. Aki mah moal wani nang tukon lieur kana hulu. Cik aki pilan ngomongna teh bari papeta. Atuh sarea ngagerebeg. Malah biru hati mah meuli calangap sungutna bakat kuriwas. Bulu punduk ting sariak pernah tiris jantung motah lain meniratung. Anu sejen seleret teu aya anu wari ngomong jiga ngrasa bingung. Babak kitu salaki kuring kaki. Kudu kumaha atuh nulungan mana cik atuh tulungan abdi kaki. Piraku aki rek tega ka abdi nu kanyanyarian. Tiaran salaki kuring kaki ulah gugup nyai. Kenyai da ieu oge ukur di palikiran ku sarea. Apa matak ngariung kieu teh naon rek nulungan ka nyai? Da moal sarumping ka dieu para inohong teh atuh teu kagungan maksad pikeun nulungan ka nyai mah. Sing tenang heula ulah wakal ti hate. Ada pisan beuh hati sing tenang wae malah keun bae da keur dipalikir. Tapi teu naon da maksudna mah bener kitu ge ngain salah kan cakeunna wungkul. Janten kaputusan kumaha atuh kieu? Kieu teh patua kampung ti lemur luhurnya. Masahkeun aki malah mangawe palikiran ku sadayana sabab kieu ge teu bisa mutuskeun. Pedak we geura rempugan kayaknya. Duh bingung abdi teh ki. Biliknyaan maronyok teh dibawa ku siluman kumaha dulunganana atuh ka mana nyusulna. Ayeuna mah urang tereangan heula. Isukan urang mimitian deui sugan aya milik. Ngan patua kudu ngadeuketan deui bah lemud. Benta we tanggung jawabna tina urusan ieu. Komoy tadi geus ngadakeun janji mah nu rek mere-pare teh ka biru hati eta teh kudu dibenerkeun deui patua. Da patua masa lemur jeung abah lemud. Nya teu naon atuh kitu ge parbe. Keun bae urusan bah lemud malah bakal dibeberes ku kuring.
asal barantuan we nyangan maronyok sabab geus jadi kewajiban saya ayeuna mah. Kuring ge najan lain urang dia tetep boga kewajiban pikeun mantuan maluluh mangronyok tah. Ayeuna kuring mah rek balik heula ka luhur bisi panyamajikan ngarep-ngarep. Ceuk patua kampung urang lembur luhur ngajak salaman ka sadarea. Atugup gap di tampanan. Ari geus beres bapalebe ngomong ka rek mulang. Hayu sukan mah paneangan nya patua. Jamang ronyok teh kadang warga Cilangkap tang tuwe bakal ditiangan ku sarea bra. Geram mulang ka si hati-hati jalan mangkali geus wae kieu. Nuhun palebe. Sakitu nu kapihatur kanggo carios dongeng karya Kileuksa. Insyaallah urang pajang deui nilai sanes waktos. Hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga